A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah wa ma'na jeung ari maknana asyhadu an la ilaha illallah lapad asyhadu an la ilaha illallah anta alama kana kudu nganyahokeun anjeun wa ta'taqida jeung nekatkeun anjeun jeung kana kudu nekatkeun anjeun wa tu'mina jeung kudu ngimankeun anjeun wa tusaddiqa jeung ngabenerkeun anjeun. Maknana asyhadu alla ilaha illallah teh lain saukur lapat ngucapkeun hungkul karena bahwa Allah teh pangeran urang tapi kunaon ku pagawean hatena ku pagawean pikiran urangna jeung ku patekadan urang nganyahokeun bahwa bener-bener Allah teh pangeran urang teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan angin ti Gusti Allah. Ku cara naon nganyahokeun anak bitola boleh ilmi ku cara neangan ilmu naon ilmu agama ilmu agama nu mana ku wasilahna urang diajar ilmu agama mempelajari ilmu agama dina bab tauhidna dina bab syariatna dina bab ma'rifahna jeung lain sajabina eta ngajadikeun cukang lantaran tambah-tambah keyakinan jeung kanyaho urang ka Allah. Da ku cicing mah tanpa kuneangan ilmu nya kitu teh ya bakal ada kurang ngayakinkeunna ka Allah teh jeung moal nyaho saukur tuturut munding ya teh nya urang teh pangeranna Allah kadituna teh ditanyakeun saari Allah teh naon sifatna naon ngabelabab teh nyaho mentak ku carana nganyahokeun ka Allah teh nyaeta ku dia kayak kadituna bakal timbul patekadan keyakinan ujung-ujungna kaditu geuning ieu kamahasucian Allah kaistimewaan ti Allah ieu tanda-tanda keagungan Allah nu akhirna kaditu teh ngabenerkeun weh ngabogaan keyakinan bahwa bener geuning teu aya di pangeran angin ti Gusti Allah. Wa tusaddiqu di bi ayyaqula qalbuka kalawan ngomong naon hate anjeun raditu ridho abdi ikhlas dina jero hate narimakeun bahwa pangeran urang teh Allah jeung narimakeun kana hukum-hukum anu geus di parentah ku Allah anu geus dilungsurkeun ku Allah pikeun urang sadayana Allah ma'buda kana teu aya deui anu wajib diibadahan bihaqqin kalawan sabener-benerna bil wujudi dina ayana illallah angin Gusti Allah kadituna deui ku ngabenerkeun bahwa teu aya deui anu berhak diibadahan angin ti Gusti Allah dina ayana. Loba jelema nu ngucap bener lama buda bihaqqin fil wujudi illallah saukurina ucapan tapi buktina loba jelema anu ngaduakeun Allah secara tidak sadar anu kos kumaha nyaeta anu jelema senantiasa condong hatena ka makhluk Allah tidak secara langsung bener teh menduakan Allah berarti ibadah lain ka Allah kadunya atau ka makhluk Allah berarti kumaha jelema ti isuk jedur tepi ka peting jeder poho kana waktu ka Allah gugulung duja we neangan duit jeung neangan duit kan tidak secara langsung eta teh manehanna mendoakan Allah ka Allah poho neangan duit teu poho
diperbudak ku dunia. Ai maneh teh hirup teh keur ibadah ka Allah atau keur ibadah ka dunia kan? Lain maksudna teu meunang neangan dunia silahkan. Tapi sawajarna. Nalikana salat mah salat. Tong poho takkan kos kitu. Kan lolobana jarang. Padahal dina waktu sapoe 24 jam neangan dunya jeung ibadah anu diwajibkeun lolobaan mana waktu anu kosong teh. Kan loloba keneh neangan dunya keur ibadah sok 5 waktu nu wajibna. Keur ka Allah. Paling dina sawaktu 5 menit, paling lila malas menit ke jarang. 5 menit lah. 5 menit kali 5 25 menit teu setengah jam acan waktu anu diwajibkeun ku Allah keur urang ibadah tapi nah beut bareura. Bahkan kan sisa 5 salatna kitu cepas-cepas. Allahu Akbar Allah. Tung leosnya. Ngawirit. Sareng ngawirit ara naon bidah cenah. Sareng ngawirit bener. Kos kitu ngawirit sebelum sekali. Aya ngawirit ku ngawiritna daek ibadah keur aya masalah, itulah jelema. Ngan kade teh ciri sebenarnya. Narikana Allah hayang ngadengkeutkeun hambana ka mantena ku cara anu unik. Undanganna teh unik. Undanganna unik. Nah, kos kieu nalikana Allah hayang deukeut jeung hambana tinggal bere ku Allah teh cobaan. Tinggal bere ku Allah teh kerupekan. Tinggal dibere ku Allah teh kasangsaraan di dunia. Sangsara dilema tinggal dibere ku Allah musibah. Rata-ratana kan jelema anu keur galau, anu keur meunang musibah, anu keur rudek hirupna. Eta teh surat undangan ti Allah. Rata-ratana kan inget. Untuk makan daek kacai nalikana kerudet ya. Nalikana kerudet, nalikana dibere musibah, daek ngadeukeut ka Allah, daek wiridan ka Allah. Teh undangan sebenarnya mah Allah teh yang deukeut jeung maneh. Metak nalikana Allahu Akbar salat jelema nalikana keur kana ka musibah terus wiridan. Dohirna kos kitu tapi secara hakikatna manehanana keur dideukeutkeun ku Allah nalikana ngucap kalimat-kalimat thayyibah menta ka Allah manehanana eta teh keur ngobrol jeung Allah. Gitu. Tapi sabalikna nalikana hayang Allah hayang jauh ti umatna, nalikana Allah hayang jauh ti hambana tinggal bere kasenangan. Tinggal bere kebahagiaan. Tinggal bere melimpah ruah dudunya. Rata-ratana kan jelema anu dibere kasenangan ku Allah, dibere katentreman hirup, kan poho ka Allah nanti. Rata-rata nanti kan. Ku alhoge direjekian ku motara salat dileuwih direjekian. Aya bahasa nu kitu aya. Bahasa sesat. Bener aslina aya nu kitu aya. Padahal eta teh istidroj teh lain istimewa. Manehana neangan dunya bari jeung teu dibarengan ibadah istidroj. Naon istidroj teh? Terus diwawal ku Allah dibere dunya kok. Sawereuna. Ngan eta milik moal barokah. Loba banda ku loba bandana budak jeung budakna parasea istidroj teh. So, loba banda tapi keluarga teu harmonis milik istidroj lah. Karasa atuh maneh. Istidroj neangan duitna. Apakah kolot, apakah saha neangan duit istidroj dah. Nu mata ka budakna teu alatur, budak loba banda nama tapi budak marumul ibadah. Istidroj teh. Katipu sebenarnya jelema nu kos kitu teh. Aya boga bana katipu ku batu. Iya, eta mah musibah loba bana katipu ku batu. Ya Allah ya Karim tah kos kitu. Nah,
manehana diperbudak ku dunya. Justru jelema anu beriman makan teu pantes manehanana hariwang kana bab dunya. Erek naon atuh hariwang kana hal nu geus pasti. Seperti naon lah, jauhlah dina bab dunya mah da urang mah teu gablegna naonnya, teu bogana naon dina bab dunya. Kadang bangsa saumuran maneh, ye saumuran maneh. Hariwangna teh dina bab perjodohan. Nya, bener teu? Hariwang teh urang teh geus saha, hayang jeung saha, jeung ieu ditolak mun ceuk paribasana, jeung itu ditolak gitu. Kabeh tah hariwang okos kitu sebenarnya mah teu pantas. Berlarut-larut dalam kesedihan dina bab jodoh teu pantas. Nah, akan geus puguh bangsa jodoh teh geus ditangtukeun ku Gusti. Kan geus puguh dina bab jodoh teh bakal dijodohan maneh teh ku Gusti teh bakal bere jodohna. Jodoh pasti baca silakan geus aya. Terus maneh hariwang kan teu pantes nu kos kitu teh. Ayeuna atuh kumaha mending sibukeun ka Allah keun da eta geus bakal dijamin ku Allah bakal dibere. Teu kudu ikhtiar ceuk paribasana ke hiji mangsa si bakal aya jalan syariatna. Bener mah ikhtiar naon? Benahi heula awak, benahi heula diri. Nalikana diri geus bener bakal ku Allah dibere jodoh anu bener. Lain maksudna teu boga jodoh kade ayeuna teh. Tapi naon? Allah mah leuwih nyaho iraha waktu na maneh dibere jodoh ku cara anu tepat, waktu nu tepat, ku awewe nu tepat, ku lalaki nu tepat jeung lain sajabina. Matak ulah minda. Nalikana maneh heupeut rencana kawin. Nah tah hayang kawin jeung lain jawabna kieu kumaha Allah we geus. Can aya nu kieu. Lamun urang nembalan kumaha Allah kan asok nembalanna teh balik pi tengeunahna. Teu ngabogaan keyakinan eta lah perbedaan. Perbedaan naon antara anu ngaji jeung anu henteu ngaji. Bener. Nah, jelema anu hariwang ku jodoh hakikatna manehanna hariwang kana katangtuan Allah. Eta teh geus dijanjikeun ku Allah ge bakal dibere. Jelema anu hariwang dina hal anu geus ditangtukeun ku Allah hakikatna manehanna dina hariwang teu boga jodoh. Manehanna mangmang ka Allah. Timplang. Tak ulah mangmang ka Allah. Bil wujudi ilallah dina ayatna ta aya nu wajib diibadahan angin Gusti Allah dina ayatna. Urang manusia aya teu? Urang manusia aya teu? Ieu sakabeh makhluk aya teu? Kalimat aya eta teh tepat sebenarnya. Da anu aya mah ukur Allah. Kan pil wujudi ilallah dina ayatna angin teh Gusti Allah nu ayatna teh wungkul Gusti Allah ari jelema ari makhluk ieu kabeh ayat teh. Awas teh. Tapi naon atuh diayakeun? Beda kalimah aya jeung diayakeun. Lamun diayakeun ti mimitina aweuh. Jadi aya kan diayakeun teh. Manusia kabeh ieu alam dunia araweuh sabenerna. Ngan kabehanna lagi diayakeun. Usaha kudu aya. Ieu sakabeh manusia teh diayakeun usaha kudu aya anu wajib diibadahan ieu nu aya teh. Saha Allah anu aya. Bahkan sebelum kalimat aya Allah mah geus aya. Gitu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ta aya deui anu diibadahan angin ti Allah wungkul kan al-wahidul ahadu anu sahiji-hiji na al-wahidu anu aya illallah angin Gusti Allah al-wahidu anu henteu aya juj ka Allah al-ahadu anu teu narima kana kabagian atau babagi. Maksudna anu esa al-wahidul ahad teh anu hiji anu tunggal
teu narima Allah karena babagian. Maksudna kumaha babagian seperti agama manusia jen bahwa aya Allah ibu cenah aya Tuhan bapa aya Tuhan anak jeung lain sajabina kan eta teh aya juz-juzna nu kitu teh babagina teh tah Allah mah teu aya juz-juzna aya Tuhan naon Tuhan dewa non dewa matahari geuning nya dina agama manusia jen aya dewa anu ngajaga sungai aya dewa monyet geuning kan aya dewa bawang weh aya dewa gajah geuning kan Aisyah pikir ku logika maneh nah maneh daek ibadah kana teu mangrupa kos gitu lain pikir rasional pikir ibadah we daek teu eta teh patung we ngadi sama ku jelema keun lah dina masalah patung dina rupa we heulaanan kan urang ningali nu kos kitu teh geuleuh li ningali jelema we nu kitu aslina kan di jarawan sararieun nya der ku nu lain kembaya datang kayakinan nu lain jadi masalah tah pangeran urang mah anu hiji-hijina teu aya jujurna justru anu kamari terangkeun tina hiji ieu ngalahirkeun lain ngalahirkeun naon ngadamel Allah anu ahad ieu teh ngadamel kana pirang-pirang anu loba ieu seperti bing bilangan anu kamari di sapertikeun al awalu ari Allah teh jeung kudu nganekatkeun jeung kudu ngayakinan teu aya anu berhak diibadahan angin Allah wungkul jeung kudu ngaboga keyakinan bahwa Allah teh anu ti heula anu mimiti la ibtidaa teu aya al awalu anu mimiti ay alladzi la ibtidaa liwujudihi tegasna anu henteu aya mimitina ka Allah liwujudi dina ayana Allah taala teu aya mimiti al qadimu tur ari Allah teh anu langgeng alladzi la yakunu wujuduhu min ghairihi tegasna dat anu henteu bukti aya ieu dat teh wujudihi dina ayana Allah min ghairihi eta tina lian dat anu sejen Allah anu ti heula al hayyu tur Allah teh anu hirup aya kitu hirup al qayyum tur anu jumeneng kalawan datna ayalladzi yaqumu binafsihi wa yastagni an ghairihi tegasna Allah teh al qayyum di dieu nyaeta dat anu jumeneng ku zatna wa yastagni jeung teu butuh Allah mah an ghairihi tidak liat dat anu saja kebutuhan matak erek sia salat erek sia henteu cek paribasana da eta mah Gusti henteu butuh kana salat maneh engko bae terserah erek henteu puasa terserah da Gusti mah teu butuh kana puasa maneh Gusti mah teu butuh kana salat maneh kan justru urang nu butuh kos kitu buktina ya secara logika lamun Allah butuh karena salat na hiji jalma berarti anu dimomol teh jelema nu sok salat teh dibere milik beda da ku sabab teu kitu Allah mah teu butuh erek maneh salat erek henteu anggar geuning ka maha adilan Allah mah maneh dibere milik erek salat erek henteu terserah da urang mah teu butuh anggar dimilikan andai kata lamun anu salat Allah butuh kana salat tungkul we ku Allah teh dibere milik teh lain mah teu kalau matak mah kitu mah jeung naha atuh cenah naha atuh naon ngaran teh anu tara ibadah bet dibere pakaya loba bahkan anu lain ibadah ka Allah seperti orang-orang kafirin manehanana ti ibadah ka Allah tapi dibere ka beunghara ku Allah teh naha cenah bet kos kitu maneh ulah katipu naha
dunya kan cek dina hadis qudsi kan kungsi didongengkeun dina hadis qudsi kan ku urang pernah dibaca bahwa ieu dunya teh aweuna naonna cek dina hadis qudsi he jelema anak Adam si inget sia ieu dunya teh aweuna naonan ieu pakaya dunya teh aweuna naonan cek Allah kan kos kitu dina hadis qudsi andai kata lamun ieu dunya berharga na darajatna sagede jangjang reugit weh jangjang laleur weh berhargana yakin tangtu Allah malmikeun ka jelema kafir meski lamun dunya ieu teh berharga meskipun berhargana segede sireum segede jangjang reungit segede jangjang laleur moal kurang cenah dipikeun ka jelema kafir da berharga tapi mata ku Allah dibere moal orang kafir dibeungharkeun itu ieu da teu berharga dunya pangpanana mata ku ulah kati naha ya kieu mun bener nu boga pakaya anu loba dunya kudunyana bisa tenang sok rarasakeun sok orang hayal maneh jelema beunghar kabeh teh urang beunghar contoh si Seldi mah geus pugu beunghar kolotna gitu contoh misal we sok randapan urang hayal heula jadi jelema beunghar ngeunah moal cek kacamata syariat jeung hawa nafsu mah ngareunah tapi dibalik didinya nu urang maot budak teh kumaha bab waris kalah para saya encan mayar pajak pakaya encan lamun boga mobil nalikana dipake ku batur encan balik-balik encan sieun kamalingan mah encan sok sieun anu neluh mah geuning dina usaha urang anu sirik encan kalau baluk kari itu sabenerna mah lamun urang dera apa ngahayal lah jelema beunghar balukan ngareunah tapi jelema miskin mah hare-hare aya maling ka imahna oge disambut mangga lebah mangga bade nyanakna nu teh aya nanaon jelema miskin mah oh kitu da lamun maranehanana hate tenang yakin tah imah anu agreng moal dipalagrah matak dipagrang teh naon kahariwang ari kahariwang eta ngeunah atau henteu kan teu ngeunah matak nyewa satpam ngarah naon ngarah aman berarti ngarasa kaancam oh loba dunya teh gini matak nyewa pembantu teh naon da ku sorangan mah capek imahna badan bener teh ongkos lalagaan kan panon mah panon dunya mah jiga nu bakal ngareunah padahal bujang-bujang ka ngareunah ya Allah ya Karim matak ulah kati balik deui Al-Qayyum turjumeun Allah kalawan dat nah jeung teu butuh Allah kuno saja teu matak ya maksudna nu tadi geuning loba jelema anu ngaku Islam yakin ka Allah tapi manehanana hakikatna kalah ibadah kanu saja seperti naon jelema anu ngandelkeun makhluk contoh urang moal jag-jag contoh leutik lamun teu ku dokter eta mah tah bahasa eta teh sebenarnya mah lamun ku tauhid geus beunang tah ka tauhidanana ayakinkeun bahwa manusia anu bisa nyageurkeun lamun urang teu gawe ka ditu mah meureun dahar ti mana tuh seolah-olah pagawean nu mere dahar teh padahal kan ya Allah tuh jiga nu teu sapira kan bahasa ongkos kitu teh mata kudu sing hade kudu sing yakin ka Allah dalikana jelema geus cumantel geus sagala naon-naon urang mah kumaha ceuk Allah kumaha ridona Allah nalikana rek diomongkeun goreng nalikana rek dipuji bakal anggar sarua rasana teh dipuji kitu keneh digoreng kitu keneh
dipuji orang moal mata ka surga, digoreng moal mata ka surga neraka. Da eta mah hak Allah. Hak Allah. Jeung moal naon? Jeung moal mikirkeun. Kana omongan batu. Cek batur erek kitu kieu terserah bae. Urang mah kumaha cek Allah bae lah. Al-Baqi nur ari Allah Subhanahu wa taala teh anu tetep ay alladzi la yazalu ba'da fana'il khalqi. Naon maksudna Allah anu tetep teh ay tegasna nyaeta ay ladzi tegasna dat anu la yazulu anu henteu leungit ieu dat ba'da fana'il khalqi dina saenggeusna ruksak sakabeh makhluk. Allah mah bakal kekal abadi moal aya ruksak. Nah, ta urang mah barang anyar jadi tereh ruksak dimimitina eueuh jadi aya kan barang anyar. Tereh ruksak buktina nu kamari sore nu tadi geuning sore disebutkeun geulis da moal kekal abadi. Kasep moal kekal abadi. Sagelis-gelisna awewe angger ke mah bakal aya ruksakna ku jadi nini sagelis-gelisna nini sakumaha sih asa kasep-kasepna lalaki engke geus aki-aki angger we moal kasebut kasep da aki-aki ogos kitu tah Allah mah teu kitu tah aya ruksakna. Al-Baqi anu kekal abadi ada ilmu wallahu a'lam.